mantep mah kudu sorogan ka ajengan salat kusut. Jangan, naon jang. Sorogan salat kusut. Abdi teh dina fikih mah na ibadah geus teu kusut Kang, maca Fatihah geus hebat. Ruku sujud apal nu bener. Dan ngajina tamat, ngaji fikihna, fardu aina. Naon terus kusut, anu kusut hate keur salat. Lisan lekoh maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan hate kusut. Munajat ka Allah keur maca bismillah teh. Keur nongkrong di gardu kusut salat. Mata hirup jadi kusut. Sabab aya salat anu kusut ubudiana. Wah, beresna salat dina 3 perkara. Ibadah, ubudiyah, abudah. Kakara disebut teu kusut. Ari salatna lain akimis shalah, fahlis shalah nya mah. Ni gawe salat. Kusut tadi itu. Beda-beda. Maca Fatihah teu kusut, ngan ngamaknaan Fatihah kusut. Asal kitu kusut. Gara-gara kusut ngamaknaan Fatihah nalika salat, hirup jadi kusut kan. Mimitina aya tahapanana na salat. Nu dibaca teh sing bener macana. Pun perihan hati teu milu. Tulisan lisan bener. Ah gitu kan. Matak memeh macakeun bismillah, ti heula hate nempo kana lapat bismillah. Jadi maca bismillahna teu salah ngunikeun mahorijna. Da tujuanana ngalap berkah ku maca bismillah da usulna bismillah mah teu bisa geus puguh. Ngan samaca macana nu macakeun lisan kana lafaz kana asma Allah meunang berkah. Mata kirup beuki kolot, beuki soleh, beuki kolot, beuki pinter, beuki kolot, beuki kuat iman, beuki kolot, beuki beunghar, beuki kolot, beuki jauh tina dosa, beuki kalot, beuki usul ka Allah. Sabab naon? Bener nu tadi hiji tah. Ngan lain pang benerna, paling ngecek ajengan ge asal nempo Fatihah we pokona dibaca hate. Eta mah keur ngagunukeun pikiran unggul kan. Sabab lamun teu ditempuhkeun ka dinya sok ka mana daek tetempuhan hate teh. Sakapung ngeret ka pasar, sakapung ka jalan. Sakapung ngeret beungeut anak, sakapung ngeret beungeut pamajikan, sakapung kan diri urang. Supaya ulah ucelan-ancelan ka mana daek gunukeun. Karena naon ningalina kana bacaan nu rek dibaca dina salat. Goplah ka Allah, goplah. Tapi teu goplah-goplah teuing. Namun sabna hate teu inget ka Allah, ngan inget kana nu dititah ku Allah. Ari salat ta'alluq jeung Allah, kan can nepi unggul. Geus di wilayah Allah sakitu. Lain pangalusna, geus bisa sok ningali kana bacaan memeh dibaca ayeuna mah sing paham kana hartina. Tadabbur labdi tapahum makna. Lapadna baca naon hartosna tuluy dipaham maknana. Sanggeus ningali lapad. Geus ti dinya kumaha wusul dina munajat makna nu dibaca ku lisan. Beuki hese wae. Ta eta ilmul haqaiq.